Jol baik datang ke alamat saya 3 serangkai oknum DOT Dayat Otong jeung Tulus. Jangan lupa subscribe ya ini kasih kena YouTube ya pasti namanya. Saya abdi DOT Dayat Otong Tulus. Orang mana? Babakan Bandung. Pan kembali orang nungguan eta grup eta nu tiluan eta. Ipin Upin jeung Opon hiji deui. Baheula unggal pangajian di kana YouTube kan. Mohon. Sabaraha gajina? 15 juta sabulan. Sok mereka daran telok kana pangajian, telok kenang nyalarkeun doa. Pan kembal urang nungguan nu kitu bae lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa mawala amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Al-ayat wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kullun nasi ji'a yaumal qiyamati illal anbiya'a wa ahlihim wa sa'ima rajaba wa sya'bana wa ramadana. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sareng anu langkung utama anu puji simkuring dihormati para kasepuhan sesepuh miwati sepuh Mulaya Baji Usman Abah Gobin sareng anu sanes-sanesna teu tiasa disebutkeun hiji-hijina lamun disebutkeun hiji-hijina moal anggeus sampai ka subuh. Kumaha sadayana urang nu hadir dina ieu tempat sapucuk doa ti simkuring nu mana pamulia kempelna urang sadayana dina ieu tempat sing dijantenkeun ku Allah Ta'ala sebuah wasilah sababiyah urang sadayana sing tiasa kempel deui mungkin dina surga Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak jamaah pangaosan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah rehna dina wengi ayeuna wengi Jumat urang sasarengan tiasa kempel ngariung merbayaksa daya jabi dina raraga rutinitas pangaosan urang sadayana anu mangrupakeun fardu ain, kawajiban anu teu tiasa ditalangan ku batur, kawajiban anu teu tiasa diselang ku batur, wajib pikeun urang sadayana nyatana daya jabi pangaosan rutinitas urang dina saminggu sawangsulan pamugia pahala ganjaran sing dilipat gandakeun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Adapun perihal tema anu bade diaoskeun dina kesempatan wengi ayeuna moal jauh berhubung DKM tadi menyinggung-nyinggung tentang Rajaban teh Islamina DKM Rajaban panggede-gedena ban nyaeta Rajaban. Berbicara tentang Rajaban bener teu salah DKM bahwa ayeuna nincak kana tanggal 20 genep bulan Jumadil Akhir, berarti tinggal ngitung jari. Sedangkan bulan Jumadil Akhir mung saukur dugi tanggal 28 2 genep poe ayeuna isuk 27 Sabtu 28 Minggu 28 berarti poe Senin geus asup kana tanggal hiji bulan Rajab. Berbicara tentang Rajab termasuk salah sahiji bulan sahur huruf, bulan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu
wa ta'ala. Aya 4 bulan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Hiji Muharram, 2 Rajab, 3 Sya'ban, 4 Ramadan. Sehingga saking dimuliakeun ku Allah taala ieu bulan Rajab, junjunan Kangjeng Nabi Muhammad beserta bala tentara teu dimenangkeun, bahkan haram ngalaksanakeun peperangan. Tujuanna teu aya jabi pikeun ngalaksanakeun ubudiyah ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mere ngaran Rajab. Rajab eta terdiri tina 3 suku kata. Lamun cik budak sakola aya sukuan segala. Lamun cik urang mah suku kokoredeun. Cik budak sakola suku kata. Hiji huruf ro, 2 huruf jim, 3 huruf ba. Eta lain hanya sekedar Allah taala merengaran Rajab henteu ngandung arti terpendam, tersimpan sebuah misteri di dalam sebuah huruf anu terkandung di dalam bulan Rajab atau ngaran bulan Rajab. Naon ari Rajab terdiri tina 3 huruf ro, jim, jeung ba. Naon ari ro? Ro eta mustaqun min rahmatillah. Ro eta rahmat Allah. Berarti bulan Rajab eta bulan diturunkeun rahmat Allah. Aya deui jim. Naon jim? Jim eta jurmul abdi. Dosana seorang hamba. Ariba birullah, kebaikan ti Allah Subhanahu wa taala. Kakarak dipesek hiji-hiji. Ayeuna lamun ditanyakeun ka Kang Tulus los. Nu pertama tadi Rajab, rahmatillah, kasih sayang Allah. Bagus kan Tulus? Bagus. Anu kadua jurmul abdi, dosana seorang hamba. Bagus tak goreng los? Goreng. Anu katiluna birullah, kebaikan ti Allah Subhanahu wa taala. Bagus tak goreng los? Bagus. Mimiti bagus. Anu kaduana goreng, anu katiluna bagus. Eta henteu bae Allah ngomong kieu mah. Umat Islam, umat anu aya di alam dunia. Allah mere ngaran bulan Rajab eta aya dosa anu digempit ku kahadean, ku kabagusan anu dibere ku Allah Subhanahu wa taala. Jajal di jerona cabe lada tang telus lada ditumpangan di luhurna ku ngaranna gehu toge jeung tahu, handapna toge jeung tahu, gayem saduana ngeulah telus senep sanajan padahal lada tengah-tengahna. Ari digencet mah kudu ngeunah senep. Eta lamun keur kana gehu kembali kana kabohari. Kabohari bedus no aing beunang ya. Kembali kana kabohari. Coba itu jujur iya Komandan Hendrik iya. Kabohari kok kasep tak goreng? Goreng. Naik angkot digigir belah katuhu parawan, belah kenca parawan, digencet ku paranjung parawan. Ngeunah tante. Sedap. Padahal kabohari nama goreng di tengah-tengah. Tuh, eta doang kitu Rajab teh. Jadi seolah-olah Allah ngomongkeun ulah leutik hate umat Islam aya bulan Rajab eta sakumaha bae lobana duraka urang, lobana kamurkaan urang, eta bakal dibere pengampunan dosa ku Allah Subhanahu wa taala, dibere rahmat Allah taala. Alhamdulillah mantep bulan Rajab lain sarojab-rojab. Lamun di pikiran sampai kadinya bisa amat kinceng nyampe ka hati kinceng di laut. Tak akhirnya orang kumaha menghadapi bulan Rajab ieu sebagai umat Islam. Eta orang kudu bunga. Kunaon sababna? Bulan Asyurul Hurum, bulan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ngomong-ngomong tentang bulan Rajab, awal bulan Rajab tadi dibejakeun bahwa tahun ayeuna tahun 1444 Hijriah atau 2023 Januari. Nu di tahun ayeuna bulan Rajab tiba kana dinten Senin enjing. Tah eta urang ulah humeuleum. Eta urang ulah loba ngaheuleuh. Mulai malam Senin aya sebuah kabar gembira anu ditibakeun ti Kangjeng Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
14 abad anu tos kalangkung Kangjeng Nabi tos masihan kabar gembira pikeun urang ye nu hadir, pikeun kampung Babakan Bandung Kidul ye nu daek ngaji ye, kabar ti Kangjeng Nabi anu sangat menggembirakeun urang. Si Kangjeng Nabi man sholla ba'dal maghrib fi lailati min rojaba. Man sholla ba'dal maghrib saha jalma anu ngalaksanakeun salat iraha ba'dal maghribi mantas ngalaksanakeun salat maghrib, sabada ngalaksanakeun salat maghrib fi lailatin min rojaba dina wengian bulan Rajab malam Senin guys. Sabaraha rakaat? Isrina rakaatan 20 rakaat. Terus yaqra'u fi kulli rakaatin Fatihatal kitab. Dina setiap rakaatna eta anu dibacakeunana maca surat Fatihah wal Ikhlas jeung maca qul usolli sunnatal lillahi ta'ala. Usolli sunnatal li hurmati syahri Rajabi. Empuk bae lah dungeunna mah usolli sunnatal lillahi ta'ala geus kitu bae. Niat kaulah salat sunnah karena Allah taala. Rakaat pertama maca surat Fatihah langsung kul huwallahu ahad. Sabar rakaat 20 kali rakaat. Ngan kade dina setiap rakaatna wasalama asro taslimatin aya uluk salaman 10 kali. Berarti tina 20 uluk salamna 10 kali maena 2 rakaat asal menang 2 rakaat uluk salam usolli deui menang 2 rakaat Fatihah menang 1 rakaat deui Fatihah kulhu 1 rakaat nangtung Fatihah kulhu uluk salam deui Fatihah kulhu uluk salam nangtung deui. Jadi 20 rakaat 10 kali uluk salam. Naon pahala kabar gembira anu dipasikeun kabar ti Kangjeng Nabi cik Kangjeng Nabi hafidallahu taala wa ahla baitihi wa iyalihi dirina jalma anu ngalaksanakeun salat sunnah 20 rakaat 10 kali uluk salam babacaana Fatihah jeung kulhu Fatihah kulhu kitu jeung kitu bae. Nu pertama bakal dijaga jeung diraksa, bakal disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala saha dirina hiji wa ahla baitihi jeung keluargana anak pamajikanana wa iyalihi tatanggana bakal disalametkeun min balai dunya hiji disalametkeun tina panca bahaya dunia. Nu kadua wa adabil akhirah bakal disalametkeun ku Allah tina siksa akhirat. Di dunia salamet di akhirat salamet karena mung saukur bapakna ngalaksanakeun salat 20 rakaat 10 kali salam anak jeung pamajikana incu jeung minantuna disalametkeun tina balai dunia jeung adab akhirat. Alhamdulillah mantep tah hiji tah datang ka peuting datang ka malam Senin urang ulang ngaheuleuh matas magrib ngalaksanakeun kasunahan jeung kabar hiji deui berkenaan tentang bulan Rajab anu tibana dina dinten Senin anu bakal dongkap. Emut deui kana hiji berita ti Kangjeng Nabi kabar gembira ti Kangjeng Nabi deui ci Kangjeng Nabi kullun nasi jia'un iraha yaumal qiyamah. Setiap manusia jiaun akan merasakan lapar, bakal ngagimbing awak perih meteung hayang nahar iraha yaumal qiyamah engke dina poe kiamat. Atuh kumaha teu lapar lini 40 poe 40 peuting euyeung bae. Saha urang deuk bisa nganyangu, saha anu bisa ngaliwat, saha anu bisa ngagoreng lauk asin, lini lagi uyug-uyugan kenceng lapar, gunjelang dinyong 40 poe 40 peuting. Kalaparan jelema kabeh. Iraha yaumul qiyamah engke cek Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa cek santri illa istisna mutasil. Terkecuali aya anu teu diberi lapar. Iraha yaumul qiyamah teh engke dina poe kiamat. Saha aya anu teu diberi lapar ku Allah taala dina poe kiamat. Nu kahiji al anbiya wa alihim. Nu kahiji para nabi jeung keluarga nabi.
eta moal diberen lapar sembuh baik dina poe kiamat sampai ke alam mahsyar nungguan kabagian giliran urang dihisab amal urang eta pan lapar kembal ribuan tahun kembal pan urang di alam mahsyar ieu be nungguan ka aloy keur dihisab ku pangeran sabaraha manuk anu dikereman sabaraha poe di pandianana sok diparban naon bae buluna dikamanakeun dijualna ka mana bukan kembal eta ditanyaan gitu bae ge urang kana dieu bae kabeh jol bae datang ke alam mahsyar salasa ieu 3 serangkai oknum DOT Dayat Otong jeung Tulus jangan lupa subscribe ya yang dikasih kena YouTube ya pasti nama iya saya abdi DOT Dayat Otong Tulus urang mana Babakan Bandung pan kembali urang nungguan eta grup eta nu tiluan eta Ipin Upin jeung Opon hiji deui baheula unggal pangajian di kana YouTube kan mohon sabaraha gajina 15 juta sabulan sok mereka daran telok kana pangajian telok kenang nyalarkeun doa pan kemel urang nungguan nu kitu bae lapar nu nyangu eueuh nu ngaliwet eueuh lapar kabehan kecuali illa anbiya wa alihim kecuali para nabi jeung keluarga nabi moal dibere lapar cik Allah taala hiji anu kaduana saha anu moal dibere lapar waso imarojaba jalma anu baheula hirup di alam duniana beteungna kentel beteungna sampekeun ka kempes so imarojab ngalaksanakeun puasa di bulan Rajab eta poe kiamat timulai ida zulzilati ardu zilzalah teh ya timulai lini nguyug sampai ka alam mahsyar seumeuh bae beteungna jalma nu puasa Rajab wih mantep wa Sya'bana jalma nu puasa bulan Sya'ban gedeung deui bahkan anu terindah war Ramadana jalma anu ngalaksanakeun bulan puasa di bulan Ramadan eta ge sami moal ngarasanan kana lapar engke dina poe kiamat sampai ka alam mahsyar beteungna seubeuh bae dijamin ku Allah taala alhamdulillah tah urang kudu ngalaksanakeun puasa deui dipeuting salat 20 rakaat 10 salam datang kanu ngajadi isukna puasa nawaitu sauma godin li hurmati syahri rajaba sunnatalillahi taala niat kaula puasa karena ngamulyakeun bulan Rajab sunnah karena Allah taala atawa nawaitu sauma godin li syahri rajaba sunnatalillahi niat kaula puasa dina bulan Rajab sunnah karena Allah taala cukup gitu bae hese kene bae geus kieu bae nawaitu sauma godin sunnatalillahi taala geus kitu bae niat kalau puasa isuk sunnah karena Allah taala jadi kitu bae ge tah emut kana hiji riwayat hadis Kangjeng Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam saur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala inna rojaba syahrul asom urang Babakan Bandung Kidul cikang jeng Nabi kudu inget eling yen sanyana bulan Rajab syahrullahil asom bulan Allah asom anu torek nah arti disebut bulan torek iya bahkan ku kangjeng Nabi iya bulan Rajab disebutnya bulan asom bulan anu torek nah artina torek di dia sakumaha bae jalma loba dorakana ketika datang bulan Rajab eta malaikat doangna teu ngadeng kana doraka urang kana dosa-dosa urang teu kacatetkeun ngeun lamun dibarengan puasa Rajab al asam aya eta mah teu bari puasa ayo neuleurang da digejos bae ti bibir imah teu doraka bae eta mah dicatet bae ieu mah jeung anu puasa al asam ge puasa bulan Rajab ieu disebutkeun al-asam maka cikang jeung Nabi tafrekna paman soma minhu yauman imanan wahtisaban istaujaba alaihi ridwanullahil akbar atuh saha jalma anu ngalaksanakeun puasa minhu ketika dongkap bulan Rajab sabaraha poe yauman sapoe bae wayahna bulan Rajab cikang jeung Nabi eta dalam kayaan imanan wahtisaban iman ka Allah lain karena hayang ka aleum lain karena hayang diduduh daikan ku pamajikan lain karena hayang ka alem mituha
imanan karena iman ke Allah Subhanahu wa taala, wa tisaban jeung karena gawe karena Allah, istaujaba alaihi mangka Allah ngawajibkeun ridwanullahi akbar, eta jalma selama hirupna bakal menang karidwan Allah Subhanahu wa taala. Puasa 6 sapoe tapi menang kewajiban tu Allah, hartina mual sampai henteu ku Allah bakal diberi ridho na Allah Subhanahu wa taala. Hiji tah lamun puasa poe Senin isu kurang bulan Rajab aya keneh aya wa man soma yaumaini la yasiful wasifuna min ahli sama'i wal ardi ma lahu indallahi minal karomah. Jalma anu puasa 2 poe bulan Rajab, poe Senin puasa, datang ka poe Salasa ge puasa yaumen 2 poe tasniah cik santri mah 2 poe ngalaksanakeun puasa tah la yasiful wasifuna malaikat mual sampai mere sifat ka eta jalma min ahli samai, baik malaikat anu aya di langit wal ardi maupun malaikat anu aya di bumi, malahu indallah minal karomah, eta jalma diberi sifat ku Allah Subhanahu wa taala sebagai jalma anu mulia di hadapan Allah taala. Bo, jalma anu mulia di hadapan Allah teh ya. Urang mulia di hadapan jelema bae ge geus legeng bae. Urang mulia di hadapan makhluk bae ge asa pangsohorna bae. Ieu mah jalma nu puasa 2 poe bulan Rajab lain mung saukur mulia di hadapan manusia, di hadapan Allah. Di harapan Allah dijadikan jalma anu mulia. Bau mantap. Puasa 2 poe, kakarak 2 poe, loba keneh ieu. Wa man soma salasata ayam upia min kulli balai dunya wa adzabil akhirah. Jalma anu puasa 3 poe bulan Rajab, Senin, Salasa, datang ka poe Rebo ge dirina masih puasa keneh. Bau 3 poe nuyun bae puasa. Oh via min kulli balai dunya, eta jalma bakal dicagerkeun. Jalma bakal dicagerkeun min kulli balai dunya dina setiap penyakit dunia. Wa adzabil akhirah, bahkan bakal dicagerkeun tina siksa-siksa akhirat. Wal junun, bakal dicagerkeun tina sifat edan. Tah bisi pajabat keur edan, pajabatnya puasa 3 poe ke cager edana. Piraku Kangjeng Nabi ngabohong. Termasuk junun edan. Cek urang teh anta majnun tuh. Sia edan, ieu junun. Jalma edan bakal cager lamun puasa 3 poe dina bulan Rajab. Awas edan eta lain mung saukur edan stres. Aya anu edan ku harta, tah aya anu edan ku janda, aya edan ku janda eta. Bahkan terkadang edan ku cinta, bahwa aya anu edan ku cinta. Eta cagerna ku puasa dina bulan Rajab. Bisi boga anak kaedanan ku hayang kabeuli HP, puasaan anak 3 poe bulan Rajab Gusti kula mah ieu puasa bulan Rajab 3 poe lain jeung kula edana sina cager anak kula kaedanan hayang kabeuli motor tah junun keneh edan keneh. Paingan teuing anak kula mah edan maksa bae ka kolot hayang meuli motor cenah ieu. Atuh urang ieu meureun telok naik puasa Rajab 3 poe jajal moal mulai nu edan balalager anak urang balalager. Paingan teuing anak urang gerak ka kolotnya atuh horeng beureun kolotna telok naik puasa Rajab ieu. Moal ge balalager moal ararenan anak urang lamun kolotna daekan puasa komo tah lamun anu ngajadi pamajikanana eukeureuneun tah eta salakina kuduna mah daek puasa bulan Rajab. Bisi anak urang edan ketika anu ngajadi kolotna puasa mah moal jadikeun edan kolotna. Pancena puasa onggong kiai anak edan bae sakitu di puasaan anak edan ngeneh bae. Wal judam jeung eta puasa 3 poe bulan Rajab bakal nyagerkeun ka jalma anu puasana tina panyakit kesrek, panyakit ateu, panyakit bunung, kurap, hapur dan lain-lain sebagainya. Dan bae lah penyakit kulit. Eta cager cigang Nabi kudaek puasa 3 poe bulan Rajab. Matakan cikolot baheula makul di lembur kula mah duka teuing di dieu. Sok kaluar teh orokna budung, deuleu cara renang, cikolot
Eta iya kolot na telok naik puasa Rajab tah ngawaris ke anak ge. Ke anak ge ngawaris cageran anak moal atelan bae. Jajal ge. Bisi ayeuna pajabat kurap dina pingping puasa Rajab di lupu pajabat cager ge. Wal baros cager deui anu ngajadi penyakit baros lampang. Belang doang sapi. Blok di dia putih, blok di dia putih. Kabelah hideung, blak-blok teh doang sapi. Eta baros penyakit lampang bisa cager deui cikang jeung Nabi kudaek ngalaksanakeun puasa bulan Rajab selama 3 poe Senin, Salasa, Rebo 3 poe kege cager puasa kege cager penyakit lampang. Aya kene aya wa min fitnati dajjal. Yo ieu anu nguntungkeun ka urang mah. Jalma anu puasa 3 poe dina bulan Rajab eta bakal disalamatkeun ku Allah min fitnah ay ibtila tina cobaan. Fitnah di dieu cobaan. Tina cobaan dajjal. Dajjal eta teu jahat. Dajjal teu bangor. Bager bahkan dajjal. Cah nu ngomongkeun dajjal bangor ka dieu bebeda. Tantang goblok. Bager dajjal. Karena dajjal mah lain maehan, tapi fitnah ay ibtila mencoba keimanan anu ngajadi manusia ngaran mencoba moal aya nu bango urang dek ngajajal seberapa tinggi cinta dirinya kepada kita biasanya dijajal dibere kembang ku urang coba bogohon tante dibalangkeun kembang ku ka bogohna tah atuh paling ge atuh urang kanyawan si eta teh bogohon ka urang doang kitu jadi dajjal mah teu maehan dajjal mah teu maehan fitnah ti dajjal. Ada orang sok teu eureun unggal salat ngadoa ka Allah dina doa dajjal urang setiap tahiyat ya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri terus min adzabil qabri terus tadi kana wa min adzabinar wa min syarri fitnati masiihid dajjal taeta urang ngadoa artina mah Allahumma ya Allah a'udzubika aku berlindung kepadamu ya Allah tah kitu. Tina naon hiji min adabil qabri hayang disalamatkeun tina siksa neraka wa min adabinar hayang disalamatkeun tina siksa neraka anu katilu wa min syarri fitnati masiihid dajjal hayang disalamatkeun tina fitnah dajjal tina cobaan dajjal karena dajjal mah lain maehan bukan hanya membunuh lain ngahubat habib umat Islam lain. Dajjal mah mencoba keimanan manusia, keimanan umat Islam. Cirina matana pecak sabelah. Pecak sabelah. Dajjal. Jadi lamun anu pecak sabelah cuan eta turunan dajjal eta. Jeung ngabogaan setempel, ngabogaan cap dinu ngajadi tarangna. Jadi dina tarangna urang mah jendol, tapi dajjal mah aya hurupan kafirun. Jadi moal, dajjal ngaku, woi aing dajjal moal. Ngeun cirina kitu matana pecak sabelah, dina tarangna ngabogaan tato, kafirun, jalma anu kafir. Nah, gede jalmana. Bow. Jangkung, abah gober jangkung lah, tuh paling geus indung suku, pelek urang mah. Jangkung dajjal mah. Sehingga lamun hayang dahar eta dajjal, ih teu kudu nyiaran kadaharan ka warung teh ici teu kudu. Nyolom bae kalau tongkol panggedena cakalang pentang kaluhur matahari asak digayem ku dajjal. Dicoba keimanan manusia tah huru hara dina zaman harita manusia sehingga ku Allah taala ngaran fitnah dajjal ieu eta manusia di zaman harita dibere panas halodo nu kenceng sehingga loba nu kalaparan hayang nginum nu hayang dahar gara-gara nek dibere fitnah dajjal ieu tah eta manusia dina zaman harita anu boga kadaharan jeung boga nginuman mung saukur dajjal. Dajjal mah ketika diucapkeun ku manehna jadi harita keneh. Cik dajjal, dia tihang musola, siang jadi kacang harita keneh. Sireum jadi manuk murai. Cik aloy teh. Eta harita keneh lamun dajjal nu ngomongna ih eta sireum jadi murai pacekok tuh. Dajjal mah kumaha yang manehna. Sobadal mah cai solokan cik dajjal jadi seprit jol urang babakan Bandung saha Komandan Hendrik. Oh suluyang soloyong angin. Cik dajjal saya
kula ieu ngaranana Komandan Hendrik. Kunaon? Haus. Hayang nginum teu? Hayang teu kuat. Yo, Sprite. Yo, Fanta. Yo, sirup ABC. Hayang teu? Oh, hayang cek Komandan Hendrik. Ngan urang keur dicoba tah. Ngan sia lamun nginum ieu sia kudu jadi kafir. Kajeun aing mah hayang nginum atuh dilegut. Hayang ieu nginum. Ari geus nyaho kitu mah moal burung ari kitu mah. Moal nginum Sprite. Eueuh nu bisa moal keur butuh mah. Urang ulah-ulana engke nying hareupan dajal sagala eueuh. Ayeuna bae urang duit dina kantong nyekel kene. Dina tabungan ATM aya kene. Dicoba ku Allah Ta'ala sia tah jeung pikorupsieun aya tah naon. Pikeunna mah ngabangun di Pulau Tinjel Pak Hendrik eta beakna 10 juta, dibeakeun 8 juta, dicokot 2 juta lumayan. Kabita bae urang padahal. Keur butuh mah. Misalkan ulah jeung ngalamun bae urang teh nyaholana, jeung ngalamun bae kitu bae. Eta mah keur ngomongkeun dajal. Komo deui engke urang butuh jasa. Teu bisa ngomong aing moal moal kagoda ku dajal. Ulah-ulah engke urang ayeuna ge kagoda ku neraka. Ayeuna ku neraka jol deui. Ieu saha? Aduh, kula mah pejabat ieu geus moal tes pen bae. Urang mana? Babakan Bandung. Kunaya lukai lekoy doang kitu. Aduh, lapar teu kuat. Hamburger, pizza. Dunkin Donat. Hayang tante. Berhubung pejabat baik hate. Aing nyaho dia dinataran dia kafir tah dia dajal teu beuki aing mending podar aing tapi aing iman ka Allah surga jaminanana alhamdulillah di alam gorang pejabat tenang. Si Komandan bedus malah aing nu digoreng cenah ieu ngaranna fitnah dajal bu ira ada tangga-tangga kene bakal aya geus janji Allah Ta'ala eta mah bakal diayakeun anu ngajadi dajjal. Ayana ira engke geus turun zaman anu kasabaraha eta tamaddairun taman anu katilu zaman anu katilu anu bakal diturunkeun ku Allah Ta'ala tamaddairun pan zaman ieu bakal ngalewatan sabaraha zaman genep zaman tamaddairun taimiyah zaman kekacauan ayeuna geus kacau geus zaman taimiyah geus asup urang kana zaman taimiyah ieu zaman kekacauan jelema ibadah geus teu pati beuki pangajian i lembur sakitu gedena aja kada sakieu doang geus kacau kuduna pieu di urang pagulak-ulak ngararagi lamun teu kacau mah berhubung kacau balo ya doang kieu kaayaan urang nya sasagede kieu nu kadua mim eta turuna Imam Mahdi. Nah Mahdi ge turun geus Imam Mahdi turun ka karak mah tamad turunlah anu ngajadi dajal didinya gejolak manusia anu tadi teh dicoba ku fitnah dajjal tapi jalma anu ngalaksanakeun puasa dina 3 poe bulan Rajab di samping urang disalametkeun tina adab akhirat disalametkeun tina panyakit budung panyakit kusta penyakit lampang bahkan anu terakhir bakal disalametkeun tina fitnah dajjal saha ieu abdi Komandan Hendrik asli Bogor rumah tangga di Babakan Bandung hayang tante ya lukai lekoy doang gitu karena Sprite jeung Fanta moal kunaon abdi mah baheula puasa 3 poe bulan Rajab ngomong sorangan beteungna ngomong sorangan nu keur lapar baheula disalametkeun tina fitnah dajjal moal kagoda daripada orang ibadah turun jol mah urang teu teu karuh ayeuna aya dajjal kagoda teh deui puasa mah tapi deui puasa 3 poe mah moal kagoda moal piraku Kang jeung Nabi ngabo 3 poe tah wa man soma sab'ata ayamin ya diloncat ya tadi sampai ka 3 saha jalma cek Kang jeung Nabi anu puasa 7 poe saminggu Senin Salasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu 7 poe berturut-turut ngalaksanakeun puasa dina bulan Rajab pahala ganjaran yang akan diberikan oleh Allah ghuliqat anhu sam'atu abwabi jahannam Allah Ta'ala bakal ngunci rapet pikeun jalma anu puasa 7 poe 7 pintu neraka tutup urang moal asup kana neraka moal pikeun jalma anu puasa 7 poe piraku jajal ge puasa 7 poe datang ka malam Senin hareup pajabat paeh pajabat moal manggihan neraka ulah manggihan poe naon deui kitu
Pokoknya beres buka langsung bae goler bae pae. Surga pajabat yakin kula. Piraku Kangjeng Nabi ngabohong. Lamun ngabohongeun kana ieu doraka ya cik Kangjeng Nabi. Puasa 7 poe teu salah nanaon deui. Puasa 7 poe jaminan dibuka. Anu ngajadi kunci gulikot anhu sab'atu abwabi jahannam dikunci rapat. Kunci neraka ku 7 kunci neraka ku Allah taala dikunci 7 neraka ku Allah subhanahu wa taala. Neraka pan ayat 7. Hiji neraka jahanam, 2 neraka lago, 3 neraka hutomah, 4 neraka sair, 5 neraka jahim, 6 neraka sakor, 7 anu ngajadi neraka hawiyah. Jelas ku Allah taala diterangkeun dina Al-Qur'an sagenep neraka ge disebutkeun ku Allah taala dina neraka. Yakin ayana nu genep neraka eta. Mana? Hiji neraka jahanam. Neraka jahanam cik Allah taala dina Al-Qur'an wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Eta. Wa inna jahannama sanyana neraka jahanam la mau'iduhum ajmain geus disiapkeun ku Allah taala pikeun jalma-jalma kabeh anu mengikuti hawa nafsu setan. Cik setan, ieu wanci magrib ulah kudu kamu sholah nuturkeun adzan magrib dan naonan sia teresep. Anu resep mah ayeuna kader maga bengkok lampuna caang bari mamawa joran. Pana anu ngajadi lauk tembang amplengkeun kege sia menang kue 15 kilo lumayan dituturkeun setan wa inna jahannama eta neraka jahanam bakal hiji tajeng jalma nuturkeun omongan bisikan-bisikan setan. Jadi ketika aya pilihan antara bagus jeung goreng manehna nuturkeun ka nu goreng neraka jahanam eta bagianan. Aya neraka anu kaduana anu ngajadi neraka lago. Nah, neraka lago mah dijelaskeun ku Allah taala dina surat Al-Ma'arij. Jika Allah taala kalla inna lago naza'atal lisawwa eta ngagolet. Naon artina? Inna lago sanyana aya nu dingaranan cik Allah taala neraka lago. Naon ari neraka lago? Naza'atan lisawwa. Neraka lago mah ketika pajabat sakumaha lintuhna kulitna kandel dikerok teu neurak memeh dikerok geus hideung sorangan kumaha teh geus dikerok geuneung kandel kulitna tapi ketika dicolongkeun sakeundeung meh kana neraka lago celup doang teh celup gitu doang teh celup kana cai panas celup bae eta mah jadi beureum. Tapi ketika manusia dicolongkeun kana neraka lago naza'atal lisawwa kulitna harita keneh morok-plok tinggalnya satulang walai kulitna eta 2 neraka lago. Nu katilu aya anu dingaranan neraka hutomah. Neraka hutomah dijelaskeun ku Allah taala dina ayat Al-Humazah wa ma adraka mal hutomah ta eta dina wailul teh wa ma adraka mal hutomah narullahil muqadah allati tatoliu alal afidah nyeri jasa pajabat ieu mah. Naon wa ma adraka mal hutomah cik Allah apakah kalian tahu naon eta neraka hutomah? Neraka hutomah eta allati tatoliu alal afidah ketika manusia nyolong kana neraka hutomah eta anu ngajadi seuneuna sampekeun ngaloglog kanu ngajadi hate-hatena jantung pejit muruluk lamun urang nyolong kana neraka hutomah teu kudu 15 menit sadetik nyolong coplok jeung hate-hate afidah coplok tatoliu alal afidah dina wailul teh ngagolet eta neraka hutomah. Aya nu kaopat neraka sair. Nah neraka sair jika Allah dina Al-Qur'an walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha. Allah taala nyiptakeun Allah taala ngahiasi anu ngajadi langit kudu ngajadi bentang
kudu ngajadi bentang-bentang. Wa ja'alna rujumal lisyayatin. Allah taala masihan ranjam-ranjam alat-alat pelempar pikeun setan. Wa aqtadna lahum adzabus sa'ir. Tah Allah taala ngajanjikeun pikeun kaum-kaum anu ingkar, kaum-kaum anu ngamusyrikeun ka Allah, adzabus sa'ir, siksa neraka sa'ir. Neraka sa'ir nyeri jasa doang ditimpungan kuno ngajadi meteor peletak meteor teh leutik eta teh rujum eta meteor rujumus sayatin. Nah matakan lamun aya meteor keur ragang teh kadeuleu eta ci Quran mah Allah taala keur nimpungan setan. Nah eta neraka sa'ir ge doang kitu siksaana bakal nimpung-nimpungkeun batu-batu seuneu gede eta loh di deuketan mah leutik ke urang kadeuleu ti alam dunia bae di deuketan mah gede eta meteor. Aya nu kalima neraka jahim wa burizatil jahimu lil ghawin wa qila lahum ma kuntum ta'budun. Eta neraka jahim naon artina? Wa burizatil jahim aya nu ngaranna neraka jahim. Neraka jahim mamburizatil jahim lil gawin diperlihatkeunana dispesialkeunana pikeun jalma-jalma anu gawin anu lacut anu naon cek urang mah jalma anu sesat. Allah taala nyepesialkeun neraka gawin pikeun jalma-jalma anu sesat. Mana? Salat ditinggalkeun, puasa telok, anu disiaran samurai bae. Ubeh bae. Ayo nyiaran tatangkalan gede bae. Eta gawin sesat. Eta pikeun jalma-jalma anu sesat kana neraka jahim asupna. Sehingga jika Allah taala wakila lahum Allah taala sampai nanya kieu ketika eta jalma anu sesat anu nyiaran samurai. Tah Allah taala nanya kieu aina ma kuntum ta'budun datang kana neraka jahim mana dia samurai sia nu baheula diibadahan sampaikeun teu daek salat teu daek naon gara-gara samurai eta urang bebeakan dijejak ku Allah taala dicolongkeun kana seuneu neraka jahim naudzubillah min dzalik. Anu kasabaraha nu kagenep aya nu ngaranna neraka sakor. Neraka sakor mah cik Allah taala la tungki sauslihi sakor wa ma adraka mas sakor la tungki wa la tadru lawahatul lil bashar. Allah taala bakal ngasupkeun jalma ka neraka sakor. Ka neraka sakor wa ma adraka mas sakor naon eta neraka sakor? Neraka sakor eta neraka anu moal nundakeun saeutik-eutik acan wala nadar. Allah taala moal nyicingkeun saeutik-eutik acan sehingga lawahata lil bashar et neraka sakor mah neraka paragi nutungkeun manusia. Jadi jelema lamun geus asup kana neraka sakor kulit urang ceuli urang nanaun moal aya nu nyesa kecuali nyesa tutung tararutung awakna tutung colomkeun tutung diangkat kan panas ta urang jerit dicolomkeun tutung diangkat cager deui colomkeun deui tutung angkat cager deui colomkeun nyeri sabaraha kali eta paeh teu geureja moal paeh pan dina neraka mah dina neraka. Aju kumaha eta geus kita tutup kumaha kitu bae satungtung can bersih mah awak urang selama urang awakna kotor kene eta terus kitu jeung kitu bae colomkeun bersih colomkeun bersih doang urang baju pan awak urang mah doang baju selama awak urang lebih kotor leuwih kembal deui dina neraka. Selama awak urang saeutik dorakana sakedeung deui dina narakana teu beda baju lah baju dina lamari awak urang eta dina mah dina surga saha nu ngomong awak urang tina neraka tina surga. Akhirna karena Nabi Adam dijadikan skenario ku Allah taala lain kasalahan ngadar buah kul diragakeun ka alam dunia. Tah didinya manusia di alam dunia teh beda urang keluar tina lamari dipake ku urang. Urang ya di alam dunia teu beda pakaian urang keur dipake. Jajal urang make pakaian tina lamari pake mung saukur salat doang. Gantungkeun deui bae. Sanajan cik paribasa teh mung saukur dipake salat doang, biasana telok naik ditilepkeun deui kana lamari kudu bae diseuseuh mah eta.
ngan mual kudu digolong ku mesin cuci teu kudu disikat tinggal dicolongkeun bae kan hari ini sok kucek peret poe geus cukup gitu bae lamun sakedeuk tapi jajal pakaian urang pake ka sawah lanoknya disikat dilanjang digebot beleging tak awak urangnya doang gitu semakin kotor deui doraka urang semakin loba deui dosa urang semakin kebal deui siksaanana semakin kebal deui ngabersihkeun anak semakin kebal deui dina neraka colongkeun angkat can beak mah terus bae dicolong-colong bae paeh teu geura moal paeh sampai kabersih awak urang terus bersih kakara urang mah pasti anu iman jeung Islam mah bakal ngarasanan surga pasti ngeleban surgana ngeun duka sabaraha juta tahun buah urang hayang ka surga eta awak da loba ka doraka panan urang mah tah proses dulu guys hayang asup kana eta mah atuh kan baju ge kudu dipoe heulan geus meunang nyeuseug ge geus dipoe ai bagor kudu disetrika deui bae panas setrikaan setrika neraka mah panas jasa urang teh disetrika deui geus meunang nyolomkeun ge tina neraka teh tah anu kagenep neraka sakor aya anu katujuh anu terakhir neraka hawiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya cik Allah narun hamiyah tuh naon artina wa amma dina surat Nanggara Al-Qari'ah wa amma man khaffat mawazinuhu jalma anu ringan anu enteng timbanganana ketika di alam mahsyar nu beulah katuhu amal ibadah urang nu beulah kenca amal doraka urang ketika ditimbang amal urang berat nu mana ya lamun berat kanu katuhu urang surga tah ketika berat kanu kenca berarti loba kana doraka urang kopat mawazinuhu hampang anu ngajadi amal ibadah urang culanget loba kene doraka tah cik Allah taala pa ummu hawiyah eta jalma bagianna neraka hawiyah wa ma adraka ma hiya nyaot teu neraka hawiyah cik Allah taala neraka hawiyah eta narun hamiyah neraka anu panas nyeri pikeun jalma anu nyulaget timbanganana berat keneh kana duraka daripada kana ibadah keur hirupna waktu di alam dunia ngeun urang ulah leutik hate satujuh anu ngajadi neraka disebutkan tadi kunci anu ngajadi nerakana ditenden ku Allah taala gulikot abwaba mana gulikot anhu sab'atu abwabi jahannam eta ku Allah taala satujuh kuncina dikunci rapat teu disiapkeun pikeun jalma anu puasa bulan Rajab selama 7 poe wah mun puasa bulan Rajab 7 poe ngeuna liau cik urang tuh wow engana neraka mantep tah ngeun matos buka langsung pae geura lamun teu manggih surga kula tanggung jawab lah tanggung jawab kula manggih ke surga langsung eta mantep puasa doang nam cik tulus sih nah lus 7 tah aya gene aya mana waman zoma sama niata ayamin jalma anu puasa saja mencan ieu sada tik deui waman soma samaniata ayamin putihat lahu samaniata abwa bijahan albabil jannah jalma anu puasa 8 poe dina bulan Rajab Senin Selasa Rebo Kemis Jumat Sabtu Minggu Senin masih puasa kene ulah leutik hate putihat lahu samaniatu abwabil jannah eta jalma akan diberi pembukaan bakal dibukakeun 8 pintu surga 7 poe nutup pintu neraka 8 poe puasa Rajab dibukakeun sadalapana pintu surga jadi pintu ari neraka mah aya 7 ari surga mah aya 8 ada 8 surga mah hiji surga Firdaus 2 surga Aden 3 surga Naim 4 surga Ma'wa 8 Darussalam 5 Darussalam 6 Darul Maqamah anu katujuna Maqamul Amin anu ka-8 surga Khuldi khalidina fiha eta surga anu khuldi pikeun jalma anu mukmin salilana bakal cicing dina anu ngajadi surga tah sarga 8 sadalapana dibukakeun
bikin urang babakan Bandung Kidul anu ngalaksanakeun puasa Rajab 8 poe Senin ka Senin deui puasa dibuka datang ka poe Senin malam Salasa matos buka mat karake ngadahar korma jeung cai jam-jam lep hos pae surga sadalapanna tinggal milih hayang nu mana cek Allah taala tinggal milihan urang di deleuna ieu nu mana nu montok bae bidadarina asup pajabat nyar nu montok bae urang mah nu geulis nyar bidadari nanyang senu di imah mah goreng enggeus jadi suruh surga burung mangin geulis itu pajabat ya dalabanda pajabat waman soma asrota ayamin jalma anu puasa 10 poe Senin Salasa Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin Salasa ka poe Rebo masih puasa kene bae 10 poe bulan Rajab ku jalma tersebut di puasaan lam yas'al minallahi syai'an illa a'tahu iyau ulah sok loba kahayang minta ka Allah kecuali naon bae nu kertak dina hate urang bakal dicumponan ku Allah taala hayang sakali nguseup pajabat cuing di dermaga bengkok lampuna kercaang hayang menang lauk kue 18 kilo puasa 10 poe menang ke kue 18 kilo teu kudu menta deui kayak kiriwing deui atau iya dibere ku Allah taala hayang naon puguh ge ieu mah hayang nyandung puasa 10 poe ulah loba kahayang deui sabuah wala iragu kang jeung Nabi ngabohong dibere 10 tah wa man soma khamsata asara yauman jalma anu puasa 15 poe 2 minggu can buka kene bae can bocor kene bae masih puasa kene bae ghafarallahu taala dzunubahu ma taqaddama eta jalma dihampura dosa-dosana ku Allah taala ma taqaddama dosa yang sudah dilalui. Abah Gobed ayeuna umur 17 tahun banyak umur abah 17 tahun hate nama gitu Bang berapa umur 50 oh 60 kalur oh lah kok 60 kalur 60 kalur orang selama 60 tahun bae banyak selama 60 tahun migawe doraka nu leutik tah nu gede tah eta ku Allah taala dihampura bahkan di samping dihampura doraka urang mata kodama anu geus dipigawe timulai lahir sampai ka hirup ayeuna bahkan sabalikna wa badallahu bisayiati hasanatin diganti lamun urang boga kagorengan 1000 diganti ku Allah taala ku kabagusan 1000 lamun urang dorakana 10.000 badallahu bisayiati hasanatin diganti kagorengan urang nu 10.000 ku 10.000 kabagusan ganjaran ngan kudu 15 poe puasa Rajab ulah di eureunana kumaha lamun leuwih ti 15 poe 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2 genep sampai ka tanggal 27 Rajab sampai kana Isra wal Mi'raj Kangjeng Nabi saur Kangjeng Nabi wa man zadallahu ajruhu eta jalma lamun nambahan puasa ti tanggal 15 16 sampai 27 zadallahu ajruhu Allah taala nambahkeun ganjaran teu kasebutkeun deui saking ku gede-gedena pahala anu bakal diberikan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ulah leutik hate sanajan urang henteu rame cenah Rajaban ngayakeun nu ceramah ti ditu ulah leutik hate puasa 27 poe geus eta ge luar biasa ngarayakeun Isra wal Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pahala ganjaran anu luar biasa gedena anu yakin bakal kasamper ku urang yakin bakal kapanggih ka urang kabagusan selalu aya kagorengan dieuweuhkeun ku Allah taala pantesan teh Rajab kagorengan disempil kudu ngajadi kabagusan ro jeung anu ngajadi ba eta paidahna pikeun urang pasti dibere kebaikan jeung kebaikan ku Allah Subhanahu wa taala. Anu terakhir doa teh jisim kuring nu mana pamugia urang sada dibere kacageran baik cager fisik urang
pikeun ngalaksanakeun ibadah puasa bulan Rajab. Leuwih-leuwih cager hate urang hayang ngalaksanakeun ibadah puasa di bulan Rajab, laksana urang sadar kenging pahala ganjaran anu gede ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Panginten sakitu nu kapihatur pamugi aya manfaat tapikeun urang sadayana kirang sinar langkung nyuhunkeun dihapunten. Akhirul kalam bila hidayah wa taufik wa hasbunallah wa ni'mal wafiq. Tsumma sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.